Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Sabina Ananda ti kelas 10 MIPA genep. Di dieu abdi bade nyaritakeun carita babad gudug Kean Santang. Kean Santang teh putra Prabu Siliwangi anu katelah gagah tur sakti. Di Pajajaran malah di Pulau Jawa teu aya hiji jalma anu bisa nandingan kasaktenana. Dina hiji waktu Kean Santang ngadeuheus karamana, dirina hayang ningali getih sorangan. Hayang tarung ngadu jajaten tapi teu aya anu bisa nandingan. Ngadangu putrana kitu, Prabu Siliwangi geuwat bae nyauran para ahli nujum karajaan. Menta bongbolongan sugan aya jalma anu nandingan kasaktean Kean Santang. Teu lila ujug-ujug aya aki-aki anu nyampeurkeun ka Kanjeng Prabu. Aki-akina teh nuduhkeun saha jalma anu bisa nandingan kasakten tuang putra. Jauh pisan eta jalma teh, aya di nagri Mekah, ngaranna Bagenda Ali, ceuk eta aki-aki teh. Kanjeng Prabu teh nanya ka aki-aki eta teh, tapi aneh pisan samemeh ngajawab eta aki-aki teh geus ngaleungit. Duka ka mana ngilesna. Hiji waktu Kean Santang pamitan karamana Prabu Siliwangi bade ka nagri Mekah rek nepungan Bagenda Ali. Saenggeus diwidian ku ramana, gejelig bae anjeunna angkat di Pajajaran. Barang nepi ka nagri Mekah, Kean Santang patepung jeung aki-aki anu keur ngiuhan handapeun tangkal korma. Pok Kean Santang nanya, "Ki, cing tuduhkeun di mana ayana Bagenda Ali teh?" Eta aki-aki teh ukur melong, neges-neges kanu anyar datang. "Saha ujang teh?" Pokna kalah malik nanya. "Kaula teh Kean Santang ti Pulau Jawa. Kaula hayang tepung jeung Bagenda Ali cenah. Anjeunna teh jalma sakti. Kaula hayang ngadu jajaten." Kitu. Yu atuh tuturkeun Aki," ceuk aki-akina teh. Kean Santang nuturkeun, tapi kakara oge sababaraha lengkah, aki-aki teh pok nyarita, itu iteuk Aki tinggaleun, cing pangyokotkeun ujang." Barang eta iteuk dicabut karasa bet pageuh Kean Santang nyabut deui beuki bedas. Angger bae teu kacabut, Kean Santang mapatkeun ajian nyabut deui eta iteuk. Satak tanaga. Aneh pisan, lain iteuk anu kacabut teh, tapi kalah sukuna ambles kana taneuh. Kean Santang geus ngoprot kesang, manehna mimiti boga curiga yen aki-aki nu boga eta iteuk teh tangtu lain jalma samanea. Keur kitu aki-aki teh geus aya gigireun. "Saha saenyana andika teh Ki?" ceuk Kean Santang semulungse. Si Aki ukur seuri ditanya kitu teh. "Nya, kaula anu diteangan ku andika teh, kaula Bagenda Ali." Ngadenge kitu rumpuyuk bae Kean Santang nyuuh kana sampean Bagenda Ali. Manehna taluk sadar yen kasakten dirina ukur satungtung buuk upama dibandingkeun jeung elmu kawedukan Bagenda Ali. "Kaula taluk sumrah diri hoyong guguru ka Kanjeng Bagenda," ceuk Kean Santang teh. "Heug, tapi andika kudu ngucapkeun sahadat heula asup agama Islam." Ti harita Kean Santang asup agama Islam sarta terus guguru. Saenggeus ngarasa cukup ngalap elmu, Kean Santang pamitan hayang mulang deui ka nagrina Pajajaran. Ku Bagenda Ali diwidian, kalayan dibere pancen yen Kean Santang kudu nyebarkeun agama Islam di Pulau Jawa. Aya dua rupa barang anu dibekelkeun ku Baginda Ali, nyaeta tasbih jeung Al-Qur'an. Kean Santang mulang deui ka Pajajaran nyebarkeun agama Islam. Teu saeutik rahayat Pajajaran anu tuluy ngagem agama Islam. Ari ramana
Prabu Siliwangi teu kersaeun ngagem agama Islam teh. Dibarengan ku sawatara prajuritna, Prabu Siliwangi ninggalkeun karaton, ngungsi ka hiji tempat di Pakidulan Garut. Ceuk sakaol di dinya anjeunna ngahiang ngaleungit tanpa wujud. Ari para prajuritna minda rupa jadi maung. Sakitu wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.